bila mana tos ngalakonan salat subuh mangka hukumna makruh salat sunat anu la sababa laha nu teu aya sabab jang eta salat sunat mutlak diantarana tos salat subuh teh langsung 2 rakaat salat usolli sunatan lillahi ta'ala Allahu akbar bade sasalam bade sabaraha salam hukumna haram lamun dipigawena tos ngalaksanakeun salat fardu subuh sampai iraha hatta taratapi asamsu karumhin sehingga sampai naik heula matahari kira-kira satumbak matahari tos bijil ngaluarkeun cahaya namun moncorong matahari keluar otomatis ka bumi bakal aya cahaya lamun aya cahaya satu makeun di wajahan bumi mangka eta neme tiasa salat sunat mutlak.